ojek-ojek acan aing mah leumpang juga capek geus leuseuh. Tah geuning aya si Ugi. Hei, ojek. Naon, Mak? Ngojek weh, urang ka imah. Ojek. Sabaraha wani mayarna, Mak? Dah. Ye, sakieu bogana ge jang. 5.000. Oh, sok atuh ayo naik, Mah, ayo naik, sok naik. Kasih mana tuh? Di situ di Bekulon. Kasih saha? Binas. Oh, binar. Well. Mak, euy. Ayo motor teh euy. Ya mah jika mah mogok deui busina euy, Mak. Kabakar jika mah. Bener ya. Cing cangjur pana. Aduh. Ih, rek nyari beuteung, Mak. Jauh kene teh tempat, Mak. Tah, tuh bedi tuh. Geus atuh ya. Aduh, aing nyari beuteung, dorong we lah, Mak. Astagfirullahaladzim. Itu kurangan, dorong we sok. Kasih tuyul kurang. Sok maju terus. Aduh, orang nyari beuteung mah hampura, Mak. Aing jadi katempuhan. Hampura, Mak euy. Mah deui da kurang ieu jadi beuteung, Mak. Terus, Mak. Aing mun teh nyari beuteung mah da moal kudu didorong ku emak. Mak, jauh kene teh mana, Mak? Tah, geus di dieu. Mak, jauh kene teh mana, Mak? Geus ya gimana ya? Oh, nepi di dia. Heeh. Sok atuh ari nepi mah. Duh, hampura nya, Mak euy didorong deng, teh ngalangsa pisan jadi kolot teh. Buat tuh di kurang ka dieu deui. Ih, pan ojek menjadi penta deui, Mak. Ojek kumaha pan aing nu ngadorong motor lage. Je, pan anu nyekel motor lagi emak da urang mah teu numpak ieu. Nah, kudu dipenta deui duitna. Geus ah. Da urang mah geus rapi ieu tugas lagi. Ukur ngaturkeun ka dia. Dasar tukang ojek goblok. Duit eueuh aing nu ngadorong. Anjir, kurang ngaku goplek gitu euy. Urang yakin ieu ya. Keur ngitung bati tas ngajual kalapa. Beureun leuseuh euy, ngaku goplek ieu euy beuni tibra. Alah, ngaku goplek ieu mah copot urang nu gedena beut lumayan jang meuli udud tapi kagok euy gocap ah. 20 deui. Sesakeun we ceban ku urang mah. Alah, kagok disusah sesa tuluy copot we kabeh. Da mau nyari ieu meureun. Geus lah, eka nuhunkeun Eta duit rek dibawa ka mana eta duit? kadang bet moal ka mamanakeun di mah diampihan we ku abi beli lagi-lagan. Mangga mah. Lah. Punten ya, Kang. Oh, juga itu kan itu. Eta diampihan lamun teu kapanggih mah meureun geus diasupkeun kana pesak sorangan. Nyoker diungan. Sing kira-kira tuh mah keur ngopi kieu menyasa sapu Sia nu teu kira-kira mikeun sekar di dieu. Yang gareulah aing mah. Atuh merul meureun mah. Sia nya kalau wae. Bahaya mah we. Kurang ku aing. Sia kurang ku aing. Sia nu kurang ajar anak aku sia lah. Naon maneh ulang-ulang. Pusing mah euy. Loba pikiran, pusing. Aku mikir naon we ngeulang. Heuh loba nu ngomong jangan si Uwi ditato eta kolotna teh eraeun kitu cenah. Kumaha mah era teh urang aya tatoan ieu. Lah aing urang mah teu era da aing tato mah seni. Biarkan tubuhmu penuh dengan tato tapi satu hatimu jangan hitam tinta tato. Anjir, tegas kitu mah euy. Nya tuh heueuh. Tegas kumaha tuh urang. Astagfirullahaladzim. Udang. Nah, cicing mah naon sih ngaganggu wae. Ayeuna teh poe Jumaah ye. Udang Jumaahan. Ye, mula laki 3 kali geus teu Jumaahan 3 minggu. Berarti eta begu. Begu mah. Heueuh. Aduh. Maknya. Cek saha eta mah? Cek ajengan urang mah si jelema bodoh. Kumaha cenah? 3 kali lalaki nu 3 kali. 3 kali teh 3 Jumaah. Teh Jumaahan eta setara jeung begu. Pada tuh Jumaahan. Heeh. Atuh urang enak Jumaatan mah. Lain wae. Betul mah geus baralik ayeuna mah. Nya jam sabarta ayeuna? Teu nyadar jam 1. Eueuh. Atuh urang masih juga begu meureunnya mah. Ya heueuh. Breng,